Tah geuning indung beurang geus datang. Syukur geuwat datang ka dieu. Ceuk ma Anah gancang ngabagiakeun ka Emma Paraji anu kakarajol. Nyapu gue atuh buru-buru datang kuring teh. Pantaran bieu keur sare aya anu ngagugudra kana panto bari gagaroan. Gancang atuh ngoreja tudang bari lulungu. Barang brai muka panto geuning jang oja nyusulan. Lamun nyititin cenah karasa beuteung. Walon ma Iam anu keur ngajanteng nangtung di lawang kamar bari ngajingjing buntelan anu dieusi ku parabot. Anu geus biasa digunakeun lamun keur marajian. Bener kitu ai ieu cenah si Nyai geus karasa. Anu matak geuwat we atuh ditita nyusulan ka ditu. Cing atuh sok. Ai Paraji pangmariksakeun nah anak kuring teh geus waktuna rek ngajuru atanapi kumaha. Sok atuh urang pariksa. Walon ma Iam serog ngadeuketan ka Titin anu keur ngagoler dina luhur ranjang. Ujang, dagoan di luar ka ditu lalaki mah. Keun da si Nyai mah aya emak. Ceuk ma Iam bari ngareret ka si Ojai anu keur nangtung gigireun bojona. Nya mangga atuh mak. Nyai, akang nungguan di luarnya. Ceuk si Ojai bari neuteup ka bojona. Sedengkeun Titin ukur ungeug, si Ojai tuluy ngaleos kaluar ti kamar gek diuk di tengah imah. Tapi teu kungsi lila jung nangtung deui. Tuluy leuleumpangan teu puguh cabak samar pola samarampa. Jajantung naratug hate deg-degan kawantu si Ojai kakarahari tarik boga anak. Sanggeus nalila ngadagoan aya kana 10 taun dilana. Nya puguh bae jadi teu ngeunah cicing. Punten ace tutupkeun we hordengna. Keun atuh urang tutupkeun. Walon ma Anah tuluy nutupkeun hordeng. Geus kitu prak ma Iam mariksa Titin kalayan apik jeung taliti pikeun mastikeun hageus waktuna ngajuru atawa acan. Kumaha ai? Nah geus nepi kana waktuna si Nyai teh. Bener ace, si Nyai teh geus waktuna ieu teh. Samalah sigana geus moal lila deui. Anu matak sok geura sadiakeun cai haneut. Kitu heug atuhkeun urang nahur heula. Walon ma Anah geuwat kaluar ti kamar. Kumaha mak? Nahapun bojo teh bade ngalairkeun? Tanya si Ojai katingali rada gugup. Bener kitu Ujang cek indung berang mah. Anu matak ayeuna emarek nahur cai keur ngamandian orok. Sawios ku abdi mak nahur cai mah. Keun wae ku emak. Hidup makar itu mending oge geuwat susulan jang sarkum ka imahna. Bejahan si Nyai rek ngajuru ketoh. Nya mangga atuh ari kitu mah. Omah tulah lila Jang. Owa batre bisi poek. Mangga mak. Gap si Ojai kana batre anu ditunda dina palang dada. Sanggeus kitu tuluy leos ini trek nyusulan sarkum ka imahna. Ari ma Anah kebat ka dapur gek diuk dina jojodog. Gur mirun seuneu dekulna heur cai kana seeng. Mitra kaum dangu. Urang kocapkeun si Ojai harita teh keur ngagedig leumpang rurusuhan. Sedengkeun kayaan sepi jempling taya jalma saurang-urang acan. Da puguh geus peuting sakumna urang lembur geus sarare tibra di imahna masing-masing. Anu nyaring keneh saukur ronda anu keur ngalidar ngurilingan lembur ratok narakolan kohkol.
Sanggeus aya kana sawatara waktu. Si Ojay anjog ka pakarangan Imah Sarkum. Kalacat unggah srog ngadeukeutan Panto. Punten, Kang, punten. Si Ojay uluk salam bari keketrok. Sakali taya anu nembalan sigan anu boga imah geus sare. Si Ojay keketrok deui ayeuna mah ngahajar rada bedas. Punten, Kang Sarkum, Kang, punten. Si Ojay uluk salam deui bari gegeroan. Kocapkeun Sarkum anu harita teh aya di jero imah. Samalah keur sare dina kursi panjang di patengahan. Lantaran beurangna geus pasea jeung bojona jadi sarena misah. Nya barang ngadenge kana Panto aya anu keketrok bari gegeruan Sarkum ngorejat hudang. Tuluy gigisik ret kana jam dingding anu ngagantung dina tembok. Breh katempo jarum jam geus nunjuk kana angka 11 leuwih. Jung Sarkum nangtung. Saha cenah anu gageruan wayah kieu? Tapi sorana apal ka si Ojay. Ceuk Sarkum koloyong leumpang muru kana Panto hareup. Saha di luar? Tanya Sarkum hayang mastikeun nah si Ojay atawa lain. Abdi Kang. Walon si Ojay anu aya di luar bungah ngadenge Sarkum geus nyaring. Sanggeus yakin anu aya di luar teh si Ojay. Teu talangke kolotrak muka Panto. Aya naon, Jang? Peuting-peuting datang ka dieu. Sarkum langsung tumanya ka si Ojay anu keur nangtung di lawang Panto. Punten Kang, wireh abdi parantos ngawagel ka Akang. Nya teu naon tapi rek naon datang wayah kiwari. Nu mawi itu Kang, pun bojo titin bade ngalahirkeun. Oh rek ngajuru. Sumuhun kitu. Nu mawi abdi ka dieu di piwarang ngawartosan ku emak. Oh nya syukur atuh di bejaan. Akang ayeuna keneh rek ka ditu. Tapi ke heula daguan sakedeung rek ngabejaan pamajikan. Sok diuk heula Jang. Ceuk Sarkum leos asup deui ka jero. Si Ojay nuturkeun gek tiup dina kursi. Sanggeus aya di jero kamar srog ngadeukeutan ka Nyi Sawitri anu keur sare. Keur sakedapan. Sarkum ngan ukur melong rek ngahudangkeun rada asa-asa da puguh keur teu akur. Tapi tekung silila pok Sarkum ngomong ka bojona nu keur sare. Nyai nyaring. Sarkum ngageroan ka bojona lalaunan. Pulisik Nyi Sawitri lili ret ka salakina. Rek naon eta nyaring? Tanya Nyi Sawitri kadenge meuni teugeg matak nyentung kana hate. Nyaring Nyai. Ayeuna Akang rek ka imah titin. Lantaran bieu di bejaan ku Jang Ojay cenah rek ngalahirkeun. Yung wae atuh rek ka imah titin mah. Teu kudu ngahudangkeun kuring. Walon Nyi Sawitri bari jeung popolotot. Teu kudu bari popolotot Nyai. Akang ngahudangkeun sote bisi we atuh Nyai rek milu ka ditu jeung Akang. Moal kuring mah moal ka ditu. Yung wae sorangan. Rek sare kuring mah tunduh. Geus Kang Sarkum ulah ngaganggu. Jawab Nyi Sawitri bari jeung ketus. Geus kitu reup deui sare bari ngarimunan maneh ku simbut. Ningali pola pamajikana siga kitu Sarkum rumenghap narik napas. Geus taya hayang loba omong harita keneh tuluy ngaleos nyampeurkeun ka si Ojay. Gap kana jaket anu ngalumbuk dina kursi rap dipake. Hayu Jang. Kamana euceuna? Nah moal ngiring ka ditu? Moal keur sare tibra, keun wae seunah nungguan imah. Nya hayu atuh pami kitu mah. Jung si Ojay nangtung tuluy kaluar ti jero imah dituturkeun ku Sarkum. Brug Panto ditutupkeun cetrek dikunci ti luar. Jurut Sarkum jeung si Ojay turun kaburuan. Tuluy leumpang ngagredig lurusuhan hayang gancang nepi. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus nepi. Sup tuanana ka jero imah gok amprok jeung maana. Kumaha Mak? Geus brol atawa acan? Tanya Sarkum bari ngareret ka lawang kamar. Kadenge titin keur humarurung. Acan Ujang. Nah perlu dibawa ka bidan.
teu kudu sigana mah moal lila deui oge bakal lahir si Utun Inji teh. Kedaguan marek asup ka kamar ningali si Nyai. Yang Ojai, cing tempo itu cai dina seeng nah geus ngagolak. Lamun geus ngagolak geusikeun sawareh kana teko, tuluy purulukan enteh. Mangga mak. Walon si Ojai leos ka dapur sedengkeun maana asup ka jero kamar. Rek ningali Titin anakna anu rek ngalahirkeun tapi acan brol. Kumaha ai nah orok teh geus rek brol? Acan ace. Ngan sigana mah moal lila deui. Haye ari cai haneut keur ngamandi orok geus hadia. Aya cai mah, da keur nahor. Syukur atuh sok Nyai. Da geus deet ieu teh. Sama lagus katingali sirana. Sok tarik napas, tuluy heujeunkeun kadinya. Ceuk Ma Paraji ngamamatahan ka Titin. Aduh mak, ampun nyeri mak. Wayahna Nyai, cing sabar anaking. Da kitu biasa nama oge baheula. Ceuk Ma Ana srog ngadeuketan ka anakna. Titin tiba beregeg ngaheujeun sakuat tenaga. Kesangna luut leet ngoprot masuhan kana sakujur awak. Dadana reng hapranjugna pas ngahegak. Sok Nyai anaking buru saeutik deui heujeunkeun sakaligus tereh bro. Ceuk Ma Iam mere sumanget bari marajian. Ari sarku manu keur nungguan teu daek cicing tuluy lelempangan bulak-balik teu puguh cabak. Aduh, mak, nyeri. Moal nanaon sok saeutik deui terus dorong. Ma Iam teu eureun mere sumanget ka Titin. Kadenge Titin ngagero tarik teu lila guak sora orok ceurik meuni denger. Wah orok ceurik kegeruan sorana denger tarik pisan. Alhamdulillah geuning geus waktuna mah ngaborojol. Ceuk Ma Paraji geuat mangku orok. Sedengkeun Titin harita ngalempreh lungse beak tanaga. Kesangna juu masuhan sakujur awak. Alhamdulillah, encuk emak geus gubrag ka alam dunia. Ceuk Ma Ana leungeunna ranggah ngucap syukur ka Nu Maha Kawasa. Nya kitu deui Sarkum jeung si Ojai duanana ngucap syukur ka pangeran. Hatena bungah anu lain dikieuna. Lantaran orok geus gumelar ka alam dunia. Ace cai haneutna keur mandi orok kade ulah panas teuing. Cukup we haneut kuku sok keubat sadiakeun. Nyahoong dagus aya cai haneut mah. Yang Ojai geuwat ngawadahan cai haneut kana baskom. Omat ulah panas teuing. Mangga mak, datos sayogi. Walon si Ojai haget pisan geuwat ngawadahan cai haneut kana baskom. Geus kitu derdeg dibawa ka jero sor diasongkeun ka lawang kamar. Abdi tiasa kalabat mak. Ke heula ujang sabar lanan. Ke lamun geus beres di mandian. Jeung deui si Nyai can dibersihan ieu teh jadi wayahna we tungguan. Sing sabar. Jawab Ma Iam ti jero kamar. Ngadenge kitu si Ojai teu bisa kukumaha. Sanajan hate geus teu sabar hayang ningali anu jadi anak. Orok harita tuluy di mandian ku cai haneut nepi ka bersih. Kadenge ceurik ku guaran tarik pisan. Nya teu sakumaha lila orok geus rengse di mandian. Rap di bajuan tuluy di bedong sangkan teu tiriseun. Orok anu tadi ceurik jep-jempe tuluy ngahenen we biwirna ku tap-ketap hayang nyusu. Nyai, ieu tingali anak hidup meuni kasep. Ceuk Ma Iam ngasongkeun orok ka Titin. Pamaget mak. Tanya Titin sorana kadenge dumareuda hate bagja ka bina-bina. Jalu, tuh geuning meuni persis siga bapakna.
Bagya anaking ujang kasep anak emak. Titin leungeuna ngaragamang ka orok panon baseuh ku Cimata. Bunga ningali anu jadi anak. Anu geus sakitu lilana ditutungguan ayeuna geus gubrag ka alam dunia. Ke Nyai ulah wakahayang mangku. Ieu budak kudu diajanan heula ku bapana. Anu ti tadi geus teu sabar nungguan. Sok Ma Iyam ngasongkeun orok ka Maana. Kuat ditampanan dipangku tuluy dibawa keluar. Gok Amprok jeung si Ojai katut Sarkum anu keur narungguan. Yang, sok gawat orok teh geur ajanan. Ieu anak hidup geus lahir. Nya sok Jang burukeun ajanan. Sor Maanah ngasongkeun orok ka bapana geuat dipangku bari jeung rada asa-asa. Da puguh palaur lantaran kakara hari tamangku orok anu kakara borojol. Kade sing bener mangkuna. Sok tuluy ajanan. Mangga mak. Teu talangke ngong si Ojai ngumandangkeun azan dideukeutkeun kana ceuli orok beulah katuhu. Rengse azan disambung ku iqomah dideukeutkeun kana ceuli anu beulah kenca. Sajeroning si Ojai harita ngumandangkeun azan. Ate ngerasa sedih campur jeung bagja anu taya hinggana. Lantaran ayeuna manehna geus resmi jadi saurang bapa. Itu deui Sarkum ngarasa bunga sabab ayeuna mah geus jadi uwa. Mak, pun anak teh istri atau napi pamagat? Lalaki ujang. Tuh geuning rupana meni nambleg anu jadi bapak. Aduh, bagja mak. Abdi teh gaduh budak lalaki. Walon si Ojai paromana bear marahmai. Heueuh pugue atuh bagja pisan. Mak bunga anu taya hinggana ayeuna boga deui incu lalaki. Muga-muga cing jadi budak anu soleh. Walon Maanah geus kitu tuluy ngaleos ka tukang rek nyokot cai. Keur mersihan titin anu aya di kamar ditungguan ku indung beurang. Yo Ujang, hidup teh gerak gede. Lamun geus gede ku warek dibawa ka dayeuh tumpak mobil. Ah bener kitu Ujang. Milu kasih uak pelesiran ka kota. Lain ngan saukur pelesiran wungkul. Tapi ku uwa mah sakalian Ujang terek disakolakeun di kota. Ngarah boga pendidikan anu luhur. Tak kitu geuning anaking, ceuk kuah hidup teh. Kitu gunem catur Sarkum jeung si Ojai. Duanana katingali galumbira pisan. Ari orok ngahenen siga nu betah dipangku ku bapana. Keur kitu Ma Iyam ngageroan. Ujang, bawa cenah ka dieu orok teh. Ieu si Nyai hayang ngeundeukeut jeung budak. Sok bawa asup ka jero da sagala rupana geus beres ayeuna mah. Mangga mak. Teu hararese orok dibawa asup ka jero kamar. Red ka bojona anu keur nyanda. Nyai, ieu anak urang. Geura tingali meuni kasep siga akang. Nya Kang, anak urang teh kasep siga bapana. Walon titin bari imut paromana marahmai. Rasa nyeri anu tadi karasa ayeuna geus sirna kaganti ku rasa bagja anu taya hinggana. Nyai, ieu budak teh bukti cinta urang duaan anu geus lila ditutungguan. Tah ayeuna geus gubrag ka alam dunia. Ayu urang urus sahade-hadena. Ceuk si Ojai sor ngasongkeun orok tuluy digolerkeun gigireun titin indungna. Maanah seuri kitu deui Ma Iyam jeung Sarkum anu nyaraksian. Jang ka mana ari Nyi Sawitri? Nah, atau ka dieu. Tanya Maanah kakara inget kaminantuna anu teu katingali aya di dinya. Teu milu ka dieu, Mak. Da tadi teh tunduh cenah. Oh, nyakeun wae atuh ari tunduheun mah. Walon Maanah teu loba deui tatanya sababnya lamun anak jeung minantuna pasti can akur. Lantaran tadi beurang geus parasea. Satuluyna Sarkum jeung si Ojai dariuk di tengah imah bari guntreng ngarobrol. Ari Maanah jeung Ma Iyam di jero kamar ngarobrol bari maturan titin jeung orok anu kakara lahir. Mitra kaum dangu urang tunda heula kayaan si Ojai sakulawarga anu keur saruka bunga. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Nyi Sawitri anu keur aya di imahna. Ti sajigna ditinggalkeun ku Sarkum. Nyi Sawitri teu bisa reup sare. Panon kucap kiceup awakna ngarengkol nyang hareup kana tembok. Tapi saenggeusna aya kana sawatara waktu lilana.
Korejat cengkat gek diuk tina luhur kasur. Geus kitu serenge seuri sorangan. Kawasna orok si Titin ayeuna geus gumelar ka alam dunya. Tapi hanjakal umurna moal lila. Lantaran eta orok milik aing. Ceuk Nyi Sawitri Nyi Kikik seuri. Panon ngadadak buringas kular giler tebeda jeung mata heulang. Sedengkeun ti korona lok-lokan rasa hanaang mimiti datang. Jung cengkat tina diukna, tuluy turun tina ranjang koloyong ngadeuketan kana Panto. Gawat kaluar ti kamar. Sorok kapatengahan kayaam ti jero imah karasa tiiseun. Da puguh eueuh jalma sejen sarkum jeung maanah keur aya di imah Titin. Ayeuna keneh aing kudu gancang ka ditu. Sameme rasa hanaang aing beuki parna. Geus kabayang kumaha ngeunah jeung segerna geti orok anu kakara borojol. Pasti amis ngagelesar kana ti koro. Ceuk Nyi Sawitri Nyi Kikik seuri biwirna kutap ketap. Ngabayangkeun ngeunah jeung segerna geti orok. Geus kitu koloyong leumpang buru ka Panto hareup. Sanggeus nepi ragamang muka Panto tapi barang rek dibuka. Tetela pageuh lantaran dikunci ti luar ku sarkum sabab sieun aya jalma sejen anu asup ka jero imah. Pantau dikunci ti luar ku Kang Sarkum. Tapi teu naon da moal mata kese pikeun aing mah. Ditiup sakali oge tang teu muka Pantau mah. Kitu ceuk Nyi Sawitri kepoh Panto ditiup sakali. Tekung silila reket berai Panto muka ku sorangan mending ngagemblang. Nyi Sawitri gewat kaluar jenang tung tina teras. Sedengkeun Panto hideng nutup deui ku sorangan. Jerut Nyi Sawitri turun kaburuan gandeang leumpang salse pisan. Ninggalkeun pakarangan imahna tuluy kebat maju ngulon rek ngajugjug ka imahna Titin. Nya teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Nyi Sawitri ngajanteng nangtung di buruan. Panon mencrong ka jero imah nu katempo caang ku cahaya cempor samalah kadenge sora Sarkum jeung si Ojay anu keur ngarobrol di tengah imah. Nah geus brol kitu orok teh atawa acan. Ceuk Nyi Sawitri ngomong lalaunan. Ceuli rancung ngadedengekeun kayaan di jero. Sigana mah acan meureun da teu kadenge sorana. Ceuk Nyi Sawitri. Sabot keur kitu denge kadenge sora orok ceurik meuni denger. Geuning geus borojol orok teh. Tah kadenge sorana ceurik meuni tarik. Kawasna mah hayang nyusu. Bang japikeun aing. Sabab teu kudu nungguan lila. Da geus aya orokna. Nyi Sawitri nyerenge seuri hatena ngarasa bunga. Koreleng leumpang kagigireun imah jenang tung pelebah jandela kamar anu ditempatan ku Titin. Geus kitu tunga-tengo neangan bilik anu carang sangkan bisa noong. Sanggeus manggih Nyi Sawitri ngadeukeutkeun panon kana bilik anu carang. Tuluy noong ka jero kamar. Breh sidik pisan kayaan di jero caang ku cahaya cempor anu ngagantung dina bilik. Nya tu puguh bae bunga lantaran bisa ningali kalayan laluasa kanu aya di jero. Katempo maanah keur diuk sisi ranjang. Sedengkeun ma iam aya tunjangeun. Titin keur ngagoler gigireun orok anu acan lila gubrag ka alam dunia. Nyi Sawitri tuluy nogel noong di jero teu srikna panonna teu ngiceup-ngiceup mencrong ka orok anu keur sarege gireun indungna. Selengseng ka ambe orok teh seungit meleber estu matak ngahudangkeun rasa hanaang anu pohara. Ti koro Nyi Sawitri lok-lokam teu sabar hayang geura nyerot getihna anu tangtu matak seger karasana. Meuni seungit orok teh. Sigana lamun dicetrok getihna diserot. Tangtu matak seger kana awak ieu mah. Geus teu kudu dililakeun. Lantaran aing geus teu kuat ieu hanaang. Gibeg Nyi Sawitri ngagibegkeun awakna sakali. Sapada hari tajirim narobah jadi hiji makhluk anu kacida matak pikasieun. Rupana bodas sakujur awakna buluan. Ari ceulina rancung huntuna sareukeut sihungna ranggeteng, matana anu bolotot semu hurung. Sedengkeun leungeun robah jadi jangjang. Bareng jeung robahna jirim Nyi Sawitri,
Sapada harita kayan oge jadi robah mata keeng. Tepuguh mimitina ujug-ujug hiuk angin ngagelebug tarik. Atangkalan pating aroyag si garik penggas. Kalakai garing pating kalayang hariber. Sabot keur kitu cungungung kadenge sora anjing babaung meni melawung mepeskeun simpena peuting. Samalah ditema ku sora manuk jurig anu dumadakan kadenge pating koreak ngurilingan suhunan. Kocapkeun anu aya di jero imah. Saurang oge eueuh anu tereuwas. Sarkum jeung si Ojay anu keur ngobrol di tengah imah duanana caruringhak. Kitu deui maanah Titin jeung Ma Iyam anu geus aya di kamar. Nah aya naon ieu teh? Teu pupuguh mimitina make jeung gede angin. Tah sorana meuning ngaguru samalaya sora anjing babaung jeung sora manuk jurig. Aya naon ieu teh? Beut jadi asa kareueung. Ceuk maanah bari culang cileung. Ceuli rancu ngadedengekeun kayaan di luar. Nya mak. Nah aya naon di luar teh? Abdi mah keueung. Ceuk Titin geuwat ngeukepan anakna. Nya nyai, sarua mah oge keueung ieu teh. Ai paraji. Nah aya naon ieu teh? Eta sora anjing babaung di luar meuni teu leureum. Nya duka teuing aya naon, da kuring oge teu apal. Tapi biasana lamun aya sora-sora anu cara kieu, tandana aya bangsa setan siluman ieu teh. Anu keur ngulayaban, anu matak sok babacaan sabisa-bisa. Singlar atuh ai sangkan ulah dukut-dukut ka dieu. Heueuh keun urang singlar tapi kelanan sakedeung. Walon Ma Iyam gap kana buntelan anu dieusi parabot. Gura-giru dibuka tuluy kurah koreh bereh manggih panglai sagede indung suku. Geuwat dicokot am dihuapkeun tuluy digayem. Geus kitu sabrot diburakeun ka juru kamar. Jurig nyingkir setan nyingkah dademit mabur ka sabrang ka Palembang. Ulah deket-deket ka dieu. Nyingkah. Kitu ceuk Ma Iyam maksudna masih singlar. Sabrot dibura deui ku panglai. Sedengkeun kayaan di luar karasana kalah beuki mata keueung jeung geueuman. Keur kitu torojol Sarkum jeung si Ojay arasup ka jero kamar. Aya naon ieu teh, Mak? Nya duka teuing atuh Ujang. Ma oge teu apal da geuning teu pupuguh kayaam teh robah jadi mata keueung. Ieu geura bulu punduk meuni asana rangtung muring kak pating puriding. Kakaraeun make jeung kieu. Walon Ma Iyam bari ngareret ka Sarkum. Sedengkeun si Ojay tuluy ngadeuketan ka Titin jeung anakna. Lantaran hariwang bisi ayana naon. Nya ku abdi oge karasa, Mak. Kayaan teh jadi asa keueung kawas kieu. Nah moal ayana naon kitu, Mak? Tanya Sarkum jajantung ngadadak keratug teu puguh rasa. Ya moga-moga moal Ujang. Anu matak sok geura sararea babacaan. Walon Ma Iyam geus kitu jep jempe tuluy kegerendengan babacaan sabisa-bisa. Sambalah diturutan ku nu sejena pating gerendeng lalaunan. Keur kitu cungungung kadenge sora anjing babaung asa deukeut pisan. Tamalah asa digigireun imah. Nyapugu atuh anu araya di dinya ngarenjag tuluy silih reret. Rei bulu pundukna pating puriding pating puringkak asa karandal. Cing atuh Ujang kebakar itu anjing teh ulah cenah babaung di buruan. Ceuk maanah ngareret ka Sarkum. Nya keun atuh urang kebah. Tapi rada keueung kaluarna. Walon Sarkum hatena rada humar hemi rek kaluar ti imah di asa teu wani. Sabab kayaan karasana kalah beuki keueung jeung geueuman. Baturan atuh ka ditu ku Jang Ojay. Nya hayu Kang urang kebah kuduaan. Oh hayu. Walon Sarkum rek ngaleos.
Tapi sabot keur kitu ujug-ujug brai jandela kamar muka meninggal gemblang. Puguh bae reuwa sararea bareng ngareret ka pelebah jandela. Breh katempo kayaan di luar poek meni meredong. Tiuk angin ngagelebug asup ka jero kamar. Lampu cempor ka kalicesan rek pareum katebaku angin. Bo, nah jandela ujug-ujug muka. Ceuk Sarkum bari olohok panon melong ka pelebah jandela. Nah teu ditulakan jandela teh Nyai. Tanya Ma Iyam bari ngareret ka Titin anu katempo beungeut na sepa. Nah ada tos ditulakan jadi lama mak. Walon Titin hatena deg-degan pating sareblak teu puguh rasa. Itu deui si Ojai oge sarua jajantungna jadi ratug tutunggulan, kawas rek manggih kareuwas. Gawat tutupkeun deui atuh katebak angin meureun matak muka oge. Jeung deui teu pagus sigana nulakana. Sok jang buru tutupkeun. Ceuk Ma Anah bari ngareret ka Sarkum anu keur ngajanteng nangtung. Nyakeun urang tutupkeun. Serog harita Sarkum ngadeuketan kana jandela. Tapi saenggeus rek nepi teu kanyahoan ti mana datangna. Ujug-ujug jeleg aya hiji tangtungan makhluk anu rupana estuning kacida matak pikasieun nangtung hareupeun jandela. Sarkum ngagoak da puguh bakat ku reuwas. Jeleng luncat ka tukang jebrot nenggar si Ojai anu keur nangtung koloyong gebru labu. Aduh, si Ojai ngagero bujurna ti teundeut karasa meuni seueul. Ih, naon eta? Ceuk Ma Iyam bari nunjuk kana jandela. Sedengkeun Ma Anah kalah calawak teu bisa cacarita. Awakna ngadeg-deg panon melong ka eta makhluk. Ari Titin anu harita teh keur ngagoler. Teu ngarti kanu keur kajadian. Red ka pelebah jandela. Juring. Ceuk Titin gap ka anakna tuluy ditangkep meuni pageuh. Sedengkeun beungeutna nyusup kana bantal da puguh bakat ku sieun. Cikikik etah maluk seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Ari matana anu boloto teh gular giler ngawaskeun kanu araya didinya. Jurig! Ceuk Sarkum bari nunjuk ka pelebah eta makhluk. Awakna ngaleper da puguh sieun kitu di si Ojai oge sarua. Sarua sieuna panonna molotot beungeutna sepa. Cikikik eta makhluk teh seuri deui. Siga anu keur manggih ka bunga. Sanggeus kitu ukur sakilat awakna ngalayang asup ka jero kamar. Seot nyamber ka orok anu harita teh keur ditangkep ku indungna. Puguh bae Titin reuwas anu lain dikieuna. Lantaran ukur sakicep orok geus leupas tina ceklan leungeunna. Kang Ojai, anak kurang Kang. Ceuk Titin ngorejat hudang red ka salakina anu keur molohok bari ngadeg-deg. Acan oge si Ojai sadar kana kayaan. Eta makhluk geus ngalayang manten hiber kaluar ti jero kamar. Bari nyikikik seuri sorana tarik pisan awor jeung sora angin. Kang Ojai, anak kurang dirauh juring. Ceuk Titin ngagero ka salakina geus kitu mahing ceurik jajeritan gageruan kanu jadi anakna. Anu harita geus dibawa ku makhluk anu tadi. Jangan haking anakku mak. Ya Allah Gusti. Kang Ojai, gawat udah kada kurang nih mau kabur ku juring. Ceuk Titin bari ceurik. Ngebengek itu Sarkum jeung si Ojai sadar kana kayaan. Kang Sarkum, anak kuring dibawa ku setan anu tadi. Oh bener hayu buru udag. Walon Sarkum nya teu mikir dua kali. Harita keneh kalacat kana jandela. Jeleng luncat keluar dituturkeun ku si Ojai. Satuluyna duanana pating berengbeng lalumpatan rek mudag setan anu geus maling orok. Tolong! Aya setan maling orok! Tolong! Sarkum gogorobokan bari ngaberengbeng lumpat dituturkeun ku si Ojai. Batur, tolong, anak kuring dipaling setan, tolong. Ceuk si Ojai bari lumpat sakuat tanaga tesrik nepi ka notog-notogeun maneh. Tunggul ditubruk catang dirumpak teh sanyana. Dampal sukuna karasa peureus teu dirasa.
terus bae lumpat sabab hayang hasil ngudag setan anu geus maling anakna. Awar-hawar ti kajauhan kadenge sora makhluk anu tadi seuri ciciri hilang. Awor jeung sora orok anu harita kadenge ceurik gogoaran. Ngadenge kitu puguh bae Sarkum jeung si Ojai jadi kaweur hate lelenyapan. Palawur teu bisa ngarebut deui orok tina cekelan eta setan. Anu jelas lumpatna lain udageun maranehna. Da puguh lumpatna jojorelatan ngalayang siga anu hiber teu napak kana lemah. Tolong! Tolong! Aya setan maling orok! Ceuk Sarkum bari tuluy ngaberetek lumpat maju ka belah kaler, mapai jalan desa nuturkeun sorana orok anu ceurik gogoaran, awor jeung sora angin anu ngaguruh handaruan. Si Ojai nuturkeun tukangeun apasna kadenge ngahegak. Udah ka kaler jang. Tah ka kaler, buru lompatna. Cing tarik ulah tinggalin. Nyakang tuluy udag. Walon si Ojai beretek lumpat beuki tarik. Samalah tuluy miheulaan Sarkum teu lila leok mengkol ka belaka tuhu. Tuluy lempeng gok ancog ka jalan anu ngolecer. Aduh, kabelah mana si setan teh lompatna? Ceuk si Ojai ngarandeg bari culang cileung. Nah make eureun. Aduh Kang, kuring kalengiteun tapak. Si setan teh lompatna tarik pisan. Kuring bingung nah kudu nyokot jalan anu kabelah mana ieu teh. Walon si Ojai bari ngareret ka Sarkum anu geus aya di dinya. Aduh, bahala atuh lamun kayak ieu mah. Kamana urang kudu nyusulna? Sarkum ngahuleng bingung kudu nyokot jalan anu mana sangkan teu salah. Bareng jeung kitu kadenge sora orok gogoaran datang nati belah kulon. Kakulon jang, ayo udag. Beretek Sarkum lumpat di sataker tanaga nepi ka tiba baranting siga nu diudag maung. Kusabab kayaan poek mitra jadi tepati awas kana tincakeun. Jebrod Sarkum najong batu anu aya hareupeun, koloyong gebru labuh. Aduh! Sarkum ngagero bari muringis indung sukuna nyeri anu lain lumayan. Aduh! Aduh, jadol sia. Kunaon Kang labuh? Tanya si Ojai tapi teu nulungan. Kalah tuluy ngaberetek lumpat deui da sieun tinggalin tapak. Sarkum nguniang cengkat beretek lumpat deui. Bari ingkud-ingkudan, kan nyeri mah geus teu dirasa lantaran hariwang, si orok bisi teu kapimilik deui. Tolong! Batur-batur tolongan! Aya setan maling orok! Sarkum gogorobokan menta tulung ka batur salemburna, patembalan jeung si Ojai susuganan aya nu ngadengieun sarta kaluar ti imahna. Tolong! Tolong! Anak kuring dipaling ku setan! Ceuk si Ojai bari ngaberetek lumpat patutur-tutur jeung Sarkum, tuluy mengpeng maju ka belah kulon. Dina kayaan kitu, Oding anu keur aya di imah nangka parengan harita teh acan sare, samalah keur ngelepus udu di tengah imah. Ai didengean teh aya nu pating gorowok. Sahanya? Ceuk Oding ceulina rancung ngadedengekeun kayaan di luar. Ya, bareng jeung kitu kadenge deui sora jalma anu menta tulung beuki deukeut. Tolong! Tolong! Ya bener aya nu menta tulung. Korejat Oding cengkat tina diukna tuluy gura-giru leumpang muru panto. Kolotrak berai panto dibuka. Kewat atuh harita manehna kaluar, gebrug panto dipeundeutkeun. Geus kitu mah jerut Oding turun kaburuan bari culang cileung. Breh katempo aya 2 urang jalma anu keur pating beretek lalumpatan patutur-tutur. Tapi acan sidik kana rupana. Lantaran kayaan teu pati caang da puguh peuting. Aya oge lantera anu ngagantung tapi seuneuna leutik ka kalecesan katebak ku angin. Aya naon? Tanya Oding bari melong kanu keur lalumpatan. Reg si Ojai eureun sedengkeun ari Sarkum mah tuluy lumpat teu malire kanu nanya bakat kusieun teu bisa nyusul setan anu geus maling orok titina dina. Kang Oding,
tulungan anak kuring dipaling ku setan. Walon si Ojay beri melong ka Oding napasna kadenge ngahegak da puguh capek. Sahar ieu teh jang Ojay lain. Nya kuring Ojay, ayo Kang bantuan ngudag. Jawab si Ojay teu ngomong deui geus kitu beretek lumpat nyusul Sarkum anu geus rada anggang. Sajongjongan Oding ngahuleng acan ngarti kanu keur kajadian. Tapi teu lila beretek lumpat nyusul si Ojay. Mangsa alam harita teh beuki peuting, awar-hawar di kajauhan kadenge sora anjing babaung meni melawung mata keung. Pasalang jeung sora angin anu ngaguru handaruan. Urang kocapkeun Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong. Harita teh keur lumpat jojorelatan maju ngulon. Hasil ya orokus aya dina ceklan aing. Moal deui ku aing rek diserot getihna. Ceuk eta siluman bari seuri ciciri hilang. Keur kitu goak-goak kadenge sora orok ceurik gogoaram tarik pisan. Sorana asa pating saleor ka unggal tempat. Jempe si anak jelema montong ceurik. Lantaran sanajan ceurik nepi ka beak sora oge moal aya hartina. Sabab geus jadi takdir si laing orok kudu jadi ubarana angpikeun aing. Ceuk siluman kelong bari mangku orok. Goak-goak orok ceurik gogoaran tarik pisan. Jorelat jeleng-jeleng Nyi Sawitri luluncatan awak ngalayang teu napakana lemah. Setan, udan sia. Ceuk Sarkum ngagorobok ti kajauhan. Lumpatna geus sosoloyongan bakat ku capek. Napasna ngahegak dadana reng hapranjug ke sang ngoprot. Tetela aya manusa anu ngudak ka aing. Siluman kelong seureunyi kikik sorana ngirung mata kukurayeun. Setan, uron sia kurang ajar. Anak aing motong digubug sia. Si Ojay ngagorobok nita eureun ka eta setan anu keur lumpat jojorelatan. Dasar manusia tegarableg otak. Nah naonan make ngudag-ngudag ka aing. Ara yang dicekek sia teh. Siluman kelong kadenge sorana seuri ciciri hilan tapi beuki ngajauhan. Aduh alah ampun dicape kieu. Ceuk Sarkum regeureun napasna ngahegak ke sang ngoprot meusuhan sakujur awak. Terus udah Kang. Kelaanan capek, sok kaditu udah ku sorangan. Walon Sarkum ngareret beretek si Ojay lumpat deui dituturkeun ku si Oding anu aya tukangeun, tapi beuki lila lumpatna teh beuki laun. Sukuna saleuleus sakujur awak karasa lungse. Si Ojay lumpatna sasampoyongan. Jajantung ratug deg-degan, hate pating sareblak. Geus asa ipis harepan, ceuk pikirna pamohalan baris bisa nulungan anu jadi anakna. Da puguh siluman anu mawana lain udageun manehna. Aduh Gusti ya Allah, kedah kumaha abdi nyalametkeun pun anak. Ceuk si Ojay lual-luwerek ceurik hate sedih nu lain dikieuna. Ras inget ka anakna anu geus lila ditutungguan aya kana 10 taun lelana. Tapi ari ayeuna gubrag ka alam dunya bet kudu ngalaman dipaling ku siluman. Ayo jang, buru lumpatna ulah eureun-eureunan. Ceuk Oding anu harita geus nepi ka dinya. Aduh Kang, kuring teh capek jeung disanajan kuring lumpat sakuat tanaga. Asa pamohalan baris bisa nyusul eta setan. Ulah wakaleutik ate jang. Ayo buru lumpat deui. Ceuk Oding mere sumanget. Bretek lumpat ningali kitu Ojay teu cicingeun. Sanajan lumpatna geus totolonjongan tapi tuluy maksakeun nuturkeun Oding. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun Nyi Sawitri harita teh lumpatna geus beuki jauh. Tuluy mengpeng maju ngulon bari nyeklan orok anu tita diceurik ku guaran terepe. Leok mengkol ka belah kenca gok pasarandog jeung saurang jalma anu keur leumpang dina tonggongna naplok tas rangsel dieusi ku babawaan. Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong ngarandeg. Lumpatna tekebat mata anu bolotot mureleng ka eta jalma anu keur ngajanteng nangtung hareupeun bangun kaget. Nyengka sia manusia. Ontong halangan jalan aing. Ceuk Nyi Sawitri saterusna ngajorelat lumpat ninggalkeun eta tempat. Astagfirullahaladzim. Nah naon anu bieu teh? Manusa atawa lain? Ceuk eta jalma reuas. Panon melong ka Nyi Sawitri anu lumpatna geus anggang.
Gua kadenge sora orok ceurik gogoaran estuning mata kuatir. Keur kitu sajongjongan eta jalma ngahuleng. Bareng jeung kitu ti kajauhan kadenge sora jalma anu pating gorowok, bari pating bertek lalumpatan muru ka pelebadinya. Setan, urun sia bangsat. Kadiekeun orok eta. Ceuk anu saurang ngagorowok sorana tarik pisan. Setan atawarah, kadiekeun si anak aing kurang ajar. Aya bangsat maling orok. Buak meureun anu tadi. Eta jalma ngomong sorangan panon melong kanu duaan anu geus beuki deukeut. Wah, teu bisa diantep kaya kieu mah. Bangsat orok kudu sagancangna di udag bisi kaburu jauh. Tada teuing karunya ka indung bapana. Teu nyarita deui eta jalma tuluy ngablesat lumpat tarik pisan rek nyusul anu maling orok. Kocapkeun deui siluman kelong anu harita geus beuki jauh. Samalah geus rek ninggalkeun lembur Cibubuay. Lumpatna jojorelatan gancang pisan ka kalayangan siga nu teu nampak kana lemah. Geus nepi ka dieu mah. Sigana moal aya anu bisa ngudag ka aing. Ceuk siluman kelong seuri ciciri hilang. Manehna teu sadar lamun harita aya anu keur ngudag tukangeun samala geus rek deukeut. Astagfirullahalazim. Anu diudag ku aing teh manusa atawa lain? Nah, geuning eta sorana ngirung mata kukurayeun. Ceuk eta jalma ngomong dina sajroning hatena. Keur kitu guak-guak kadenge deui sora orok ceurik koguaran. Sorana geus les-lesan kawasna mah capeun. Bener ieu teh bangsat orok. Sarta ayeuna keneh ku aing kudu gancang direbut. Lantaran lamun teu palaur orok cilaka. Jorelat jeleng eta jalma luncat ngalayang luhur pisan kawas manuk anu keur hiber. Eureun sia bangsat. Eta jalma ngagorowok nitah eureun ka siluman kelong anu keur ngabelesat lumpat mangpung tarik pisan hese teu luak lieu ka tukang. Barang ngadenge kitu puguh bae atuh reuwas reg eureun nya sabot keur kitu jeleng ka hareupeun aya tangtungan saurang jalma luncat. Cele gedeug nangtung jarakna teu jauh ukur 2 meter anggangna. Keur sajongjongan kalah olohok panon melong ka makhluk anu aya hareupeun anu bentukna aneh. Rupana bodas tapi jangjangan. Matana nu bolotot semu hurung teh ular giler bangun anu galak pisan. Saha sia teh manusa? Wawanianan ngahalangan jalan aing. Tanya Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong. Makhluk naon ari ieu? Tangtunganna siga manusa. Tapi lain da geuning jangjangan. Jeung dirupana bodas. Ceuk eta jalma bari nyidikeun kana wujud eta makhluk anu katingalina aneh. Manusa kurang ajar. Gancang nyingkah sia. Heug kuring rek nyingkah. Asal sok geura pasrahkeun eta orok. Walon eta jalma ngajawab kalayan tandas. Ngeunah sia ngabacot teh. Manusa kurang ajar. Gawat nyingkah. Sameme si laing dilakleg atah ku aing. Ceuk Nyi Sawitri huntuna kakerot bakat ku ambak. Kuring rek nyingkah. Asal orok kadiekeun. Teu bisa. Antara dia orok milik aing. Nya lamun kitu carana ku kuring rek direbut secara paksa. Ok bae lamun bisa mah. Cacap nyarita kitu jorelat jeleng siluman kelong luncat ari maksudna rek lumpat. Tapi samemeh bisa ngejat ukur sakilat jangjangna di jewang. Siluman kelong ngagaleong. Dina kayaan kitu krawak orok anu aya dina cekelan gancang direbut ukur sakiceup. Orok geus pindah leungeun guak orok ceurik gogoaran. Nyi Sawitri anu mangrupa siluman kelong puguh bae reuwas. Sabab orok geus aya dina leungeun musuhna. Anu saya kurang ajar. Kadiekeun saya ta orok. Kop cokot namun bisa mah. Manusa atah adol. Dihakan sia ku aing. Jeleng siluman kelong luncat ngalayang awakna hiber rek ngarontok eta jalma. Tapi samemeh nepi ukur sakilat suku katuhuna mata mapag serangan lawan. Hiu jebrod tajongan supuna nenggel pisan keuna kana awakna. Siluman kelong ngagoak awakna ngajungkel ka tukang. Tapi teu lila korejat hudang ret ka musuhna anu keur ngajanteng nangtung rada anggang.
Siatenya Andrek ngajak perang. Anya kumasi laing we tamada moal burung di layanan. Sombong siara sakon yo. Siluman kelong nafsu teu disangka-sangka barasat. Tina kadua mata nangaluarkeun cahaya beureum meuni ngabarasat muruka eta jalma. Ningali kitu puguh bae reuas tapi sanajan kitu sadar kana kayaan. Rikat harita ngajuralitkeun awakna ka tukang. Hiat! Eta jalma ngajuralitkeun awakna nyingkahan serangan lawan. Barasat jeleger kadeke sora anu ngajeleger tarik pisan. Cahaya beureum milepas ka tukang. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Setan naon ari anu kieu? Manehna bisa ngeluarkeun cahaya beureum tina matana. Ceuk eta jalma panon mencerong ka eta makhluk. Samalah ampir teu ngiceup bakat ku hayang sidih kana rupa jeung tangtungana. Sedengkeun orok ditangkep pageuh lantaran palawur bisi karebut teuy ku musuhna. Kaya kieu mah aing kudu ati-ati. Manusia kurang ajar. Geuwat pasrahkeun eta orok. Sabab lamun henteu sia ku aing di podaran. Geus sia rek diserot nepi ka saat. Siluman kelong ngancam panonna bolotot burahay beureum matak sieun. Heh setan, aing moal masrahkeun orok ka sia. Lamun kitu nyaan sia teh hayang di podaran. Nyi Sawitri beuki nafsu barasat cahaya beureum kaluar tina kadua matana. Tapi ku eta jalma teu disingkahan sakilat ti papag kudam paleungeun katuhu. Allahu Akbar, hiat! Barasat jeleger kadengi aya sora anu ngajeleger tarik pisan. Samalah taneuh anu ditincak karasa asa eundeur balas ku tarik-tarikna. Siluman kelong ngagorowok tarik awakna ngajungkel ka tukang. Bareng jeung kitu torojol oding si Ojai nya kitu deui sarkum tiluanana aranjog ka palebadinya. Puguh ara lohok mata simeuteun kaget nyaksian eta kajadian. Red ka siluman kelong, geus kitu red ka saurang jalma anu keur mangku orok tapi can nyaho saha-sahana. Dasar manusia teu uyahan sia. Orejat siluman kelong cengkat mata nanu bolotot ketempo burahay beureum. Red ka musuhna nu keur nangtung bari nangkeup orok. Red teuy ka sarkum ka oding nya kitu deui ka si Ojai anu geus araya di dinya. Sanggeus kitu mah ngablesat ngapung ka luhur ninggalkeun eta tempat. Tapi lain ngandung harti manehna teu wani lamun kudu nuluykeun tarung ngalawan musuhna. Tapi ceuk pikirna peuting eta lain waktu anu hadepikeun tarung. Sajabat ti kitu manehna teu bisa gagabah nyang hareupan musuh lantaran acan kaukur kakuatana. Da puguh acan nyaho saha-sahana, palawur bisi matak cilaka. Anu akhirna mah Nyi Sawitri indit parimawa hate anu medenghel ambak. Lantaran teu laksana nyerot geti orok anu geus aya dina cekelana. Saha manusana anu tadi teh? Manehna geus hasil ngarebut deui orok tina leungeun aing. Anu sakuduna ayeuna aing nyerot geti orokna si Titin. Tapi ayeuna mah geus moal laksana. Beu kudu kumari geus kieu. Orok anu geus dina cekelan leupas deui. Kaya kieu mah kapaksa aing kudu neangan mangsa anu sejen. Lantaran peuting ieu kudu manggih getih pikeun ngaleungitkeun rasa hanaang. Mengpeung poe keneh kajendrek neangan mangsa ka lempur anu jauh. Ceuk Nyi Sawitri tuluy ka kalayangan di Jomantara. Mata nanu bolotot gular-giler ka handap ngawaskeun suhunan imah anu perentul. Sanggeusna kitu ngablesat hiber kanu jauh maksudna rek neangan mangsa anu bisa diserot getihna. Kasugri para wargi. Kocapkeun deui jalma anu tadi mangku orok sabada siluman kelong eueuh di dinya. Hatena ngarasa ngemplong, renghap narik napas, red ka orok anu keur dipangku. Alhamdulillah nuhun Gusti kana sadaya pitulungna. Ieu orok ayeuna tos salamet teu janten mangsa siluman. Tapi orok saha ieu teh? Ceuk eta jalma bari melong ka orok.
Tapi teu sidik kana rupana da puguh poek. Jep orok anu keur ceurik jempe. Sabot keur kitu serog si Ojay buru-buru nyamperkeun, Sarkum jeung Oding bareng nuturkeun. Nu mawi orok sim kuring eta teh. Oh, janten ieu teh putra Mamang. Tanya eta jalma bari ngareret ka si Ojay. Sumuhun eta teh pun anak. Samalah nembe lahir ari anu salares nama. Ngan tadi aya anu maling ku siluman, anu wujudna pikasieun. Teras ku sim kuring diudag, pung bae teu kasusul. Da geuning ari siluman malupatna gancang pisan jojorelatan siga kabawa ku angin. Nyatu pamileres mah putra Mamang, manganyanggakeun. Eta jalma ngasongkeun orok ka si Ojay. Nya puguh bae si Ojay bungah geuwat atuh orok di tampanan tuluy di pangku. Nuhun pisan tos nyalametkeun pun anak. Ujang kasep anaking. Alhamdulillah hidup selamat. Boros tadina mah bapa teh geus ampir beak pangharepan. Tapi geuning ku kersana Allah Pangeran anu Maha Kawasa. Ayeuna hidup selamat sarta aya deui dina leungeun bapa. Ceuk si Ojay nyaritana dumareuda sedih campur jeung bagja. Lantaran anakna anu tadi dipaling ku siluman ayeuna geus salamet sarta aya dina leungeunna. Ningali kitu Sarkum jeung Oding oge bunga, pok Oding ngomong. Hatur punten saderek. Sim kuring bade tumaros pamisalira teh saha teh ajenengan. Anu ti mana sareng bade ka mana? Hapunten we pun mang teh seueur tumaros. Mung sanaos kitu da teu gaduh maksad awon. Mung bae hoyong terang wungkul ka salira anu parantos maparin pitulung. Dugi ka ieu orok tiasa salamet. Tiasa leupas tina ceklan eta setan. Tanya Oding bari melong ka eta jalma. Samalah tuluy nyidikeun kana rupana. Oh, pamisim kuring mawasta teh pun Panji. Saha? Panji? Tanya Sarkum kaget. Lantaran ngaranna sarua jeung ngaran anakna nu geus lila teu panggih. Ari sabab harita Panji indit masantren di tempat anu jauh. Leres abdi pun Panji. Keke hola. Ari Panji teh Panji anu mana? Sarkum tumanya deui lantaran hayang jelas. Abdi pun Panji. Putrana Bapa Sarkum. Pami pun biang wastana Sarah. Hah? Lamun kitu mah hidup teh anak bapa. Ceuk Sarkum ngajenghok tapi bari jeung atoh. Kitu deui si Ojay jeung Oding sarua ngajenghok lantaran teu nyangka lamun eta teh Jang Panji anak Sarkum. Nah laras ieu teh bapa. Tanya Jang Panji bari neuteup ka Sarkum. Bener Ujang, ieu teh bapa hidup Sarkum. Walon Sarkum bari neuteup ka anakna. Ngadenge jawaban kitu Jang Panji gancang nyolongkrong munjungan ka bapana. Sarkum geuwat dirontok bakat kusono. Pak, ieu abdi Panji putra bapa sejanyanggakeun sembah pangabaktos kanu janten sepuh. Ayeuna abdi mundut ti hapunten tina sabudayaning kelepatan ti lahir tumakaning batin. Rumaos abdi parantos nguciwakeun teu tiasa nyumponan kana kahoyong salira bapa. Ceuk Jang Panji males ngarontok ka Sarkum bapana. Da puguh sarua sonona. Ras inget ka jaman baheula Sarkum bapana teu nya tujuan kana kahayang anu boga niat hayang diajar masantren. Sabab Sarkum boga cita-cita anu sejen. Ujang anaking. Sakabeh kajadian baheula ku bapa geus dihampura. Keun bae anu geus mah da moal bisa dibalikan deui. Sabalikna bapa oge menta dihampura. Sabab rumasa bapa teh joledar kanu jadi anak. Salila hidup nyiar ilmu di pasantren sakali oge bapa teh teu kungsi neang hidup ka ditu. Tah ayeuna hidup geus mulang. Syukur anaking bapa bagja. Bagja urang ti ayeuna bakal bisa ngariung deui babarengan. Ceuk Sarkum nyaritana dumareuda. Sajongjongan anak jeung bapa silih rangkul itu ieu ngarasa sono bungah jeung bagja. Oding jeung si Ojay ara lohok teu lilapok si Ojay nanya lantaran hayang ngarasa yakin. Jadi ieu teh Jang Panji? Tanya si Ojay anu keur mangku orok. Leres abdi teh Panji. Pami mamang saha? Walon Jang Panji ngareret ka si Ojay. Ieu teh apan emang? Si Ojay teh ya? Oh, janten ieu teh Mang Ojay. Nya ieu teh Ojay Mang Hidap. Tanu ieu Kang Oding.
Ceuk si Ojay bari ngareret ka Oding. Nya Ujang ieu teh Mang Oding. Tang tu Ujang oge inget keneh ka Mang. Lantaran baheula basa Ujang keur leutik Mang sok meneng ulin ka Imah Ujang. Terus ngobrol jeung Sarkum mapahidap. Ceuk Oding bari neuteup ka Jang Panji anu katingalingan ukur remang-remang. Oh muhun leres abdi emut keneh ka Mamang. Pamit telepat manu kantos meser hayam jagot ya nya Mang. Harita teh. Ya bener. Baheula Mang kungsi meuli hayam jago ti Bapak Ujang. Ari hayamna anu maanah. Walon Oding bari seuri terus ngareret ka Sarkum. Menggeus Oding. Ulah waka diajak ngobrol kanu teu pogo. Hadena sararea ayeuna mah urang mulang. Karunya ka orok tiriseun. Jeung di karunya kanu diiman utang tu ngarep-ngarep ka urang. Ceuk Sarkum geuwat motong obrolan ngajak mulang ka imah. Nya ieu atuh Jang. Mangga Mang. Nya geus kitu mah bring baralik ninggalkeun eta tempat. Di tengah jalan gok amprok jeung ronda dibarengan ku Pak RT jeung sababaraha urang jalma nu tadi nyararing lantaran kageureuwakeun ku nu pating gorobok basa Sarkum jeung si Ojay keur ngudag siluman kelong. Nya tuluy atuh ngobrol heula sakedeung lantaran sararea hayang nyaho kanu tadi kajadian. Ku Sarkum diterangkeun tapi ukur garis badagna hungkul. Puguh bae Pak RT jeung anu sajena reuwas. Satuluyna mari lu baralik ngajugjug ka imana si Ojay. Kasugri para wargi. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun bae geus nepi. Barang gok kaburuan, kasampak di dinya geus loba jalma ngagimbung. Sedengkeun di jero imah kadenge sora awewe ceurik kanyanyerian. Anu taya liam tititin anu tita tadi tuluy ngahing-hing jeung ceurikan anu jadi anakna. Samalah harita keur diupah apeh ku indungna jeung Ma Iyam indung beurang. Titin kacida ngarasa hariwang. Inggis anakna teu kapimilik deui. Barang ningali Sarkum daratang sakura nu araya di dinya ampir kabeh ngareret. Sup Sarkum ka jero imah. Tah geuning Ujang geus datang kumaha orok teh ka bawah deui. Tanya Ma Anah langsung tumanya ka anakna. Alhamdulillah mah salamat orok teh. Tuh dipangku ku bapana. Walon Sarkum bari nunjuk ka si Ojay anu leumpangna tukangeun. Ya Allah nuhun Gusti, Nyai orok teh salamet anaking. Ceuk Ma Anah bari ngareret ka Titin. Mana Ma? Tanya Titin keur kitu kalacat si Ojay asup ka jero imah. Dituturkeun ku nu sejena. Nyai, ieu anak urang si Ujang salamat. Ceuk si Ojay nyaritana kadenge dumareuda. Tuluy nyampeurkeun ka Titin, panonna carina akdak sedih ningali bojona anu tita diceurik teu eureun. Ya Allah nuhun Gusti pun anak salamet. Kuat kadiekeun Kang, abdi teu kuat sono hayang mangku. Ceuk Titin bari ngusap cimata, sor orok dibikeun ka indungna. Ujang anaking bagya kasep anak mak, syukur hidup salamat. Titin geuwat nampanan orok tuluy ditangkeup pageuh bari diciuman. Lantaran sieun kalengitan deui samala dihujanan ku cimata nu terus murubut masuhan kadua pipina. Ningali kajadian kitu, Sakur anu nyaraksian ngarasa sedih tapi campur jeung bagja. Lantaran ayeuna orok teh geus salamet. Nya bareng jeung kitu Srog Panji nyampeurkeun ka Ma Anah, ninina. Sok tas rangsel ditunda di sisi. Manini, ceuk Jang Panji solongkrong munjungan. Gap ku Ma Anah ditampanan bari kerung. Pano neuteup ka saurang jajakan nu aya hareupeun. Ujang teh saha? Tanya Ma Anah rada asa-asa. Kawantu Jang Panji ayeuna tang tu beda jeung Jang Panji baheula. Sabab ayeuna mah geus jadi saurang jajaka anu mibanda rupa kasep. Ieu abdi Panji putu nini. Ah,
Kutan hidap teh Jang Panji incu nini. Terus nini ya abdi. Kumaha salira damang? Cagor nini mah ujang anaking incu nini bagya hidap geus mulang. Walon maana terus ngarangkul kana awak incuna. Ting ceurik hate bunga anu taya hinggana. Jang Panji ditangkep meuli pageuh bari dihujanan ku Cimata. Ujang incu nini kumaha hidap Cagor. Tanya maana ngalesotkeun rangkulana. Pangestu nini wangkit ayeuna mah. Pamibibi kumaha damang? Walon Jang Panji terus tumanya katitin anu kerolohok. Lantaran pangling ningali kana kayaan alona anu geus beda jauh jeung baheula. Ieu teh bener Jang Panji alo bibi. Terus bibi ya abdi. Nah meuni sapartos anu cangcaya. Atuh da pangling bibi teh ujang. Lantaran ayeuna mah hidup geus dewasa. Sigana lamun panggil di jalan pasampangan, bibi moal apal sabab ayeuna hidup geus jadi saurang jajakan nu kasep. Ceuk Titin bari neuteup ka alona. Solongkrong Jang Panji munjungan geuwat atuh ku Titin di tampanan. Sanggeusna kitu tuluy munjungan ka Pak RT jeung anu araya di dinya. Nya saurang oge taya anu teu pangling ningali kayaan Jang Panji ayeuna. Da puguh lila teu panggih aya kana sababaraha tauna. Geus kitu gek sararea dariuk ngariung pasasadak. Lantaran sararea harayang nyaho kana lalakon anu tadi geus kaalaman ku si Ojai sakulawarga. Nepi ka aya kajadian orokna dipaling ku setan. Jang Ojai. Bagja ujang ayeuna anak hidup geus balik deui sareta aya dina kayaan salamat. Tadi teh basa ngadenge sora jalma nu pating gorowok mang teh reuwas. Nya tuluy kaluar tapi ujang jeung Jang Sarkum geus tuluy lalumpatan maju ka belah kaler. Nya terus disusul di tengah jalan gok amprok jeung ronda. Kitu deui jeung anu sejena. Tapi barang ditanya saurang oge taya nu bisa ngajawab. Da sararea teu nyaho cenah. Ya terus we mang teh sararea nyusul ka ditu da pugu reuwas bisi ayana naon. Nya Pak RT. Pugu abdi oge reuwas samalah lain reuwas tadi teh tapi soak. Lantaran pun anak anu acan di lagu bragalam nun jadi paling ku setan. Nya terus diudag kuduaan bari gogorowokan menta tulung. Sabot keur kitu Kang Oding kaluar ti imah. Satuluyna Kang Oding oge milu ngudag. Walon si Ojai tuluy rumenghap narik napas. Da puguh reuwas kaleureunnakeun. Nya. Tapi kumaha mimitina Jang Sarkum Jang Ojai. Beut aya kajadian kitu. Cingpok caritakeun anu salangkapna. Lantaran sararea anu araya di dieu tangtu harayang nyaho. Pak RT tumanya deui rutret ka Sarkum jeung ka si Ojai. Menang penanya kitu nya geuwat atuh Sarkum ngawalon. Numawi kieu Pak RT mimitina mah. Teu talangke barabat Sarkum nyaritakeun di kajadian anu tadi. Ti mimiti disusulan ku si Ojai lantaran Titin rek ngalahirkeun. Nya sakurang nu kaalaman masa kabehna dicaritakeun di tetek taya nu kaliwat. Ngarah ka harti kuno araya di dinya. Tah kitu Pak RT lalakon anu karandapan ku kuring tadi teh. Lamun kurang-kurangna kapimilig mah geus pasti orok teh moal katulungan. Sabab si setan teh lumpata gancang pisan. Tapi alhamdulillah nya ku kersana Pangeran anu Maha Kawasa beuti parengkeun ditulungan ku si Ujang anak kuring. Ceuk Sarkum bari ngareret ka anakna anu keur diuk gigireun maanah ninina. Oh jadi kitu nya lalakonna teh. Terus ari Ujang kumaha mimitina pangna bisa hasil nyelametkeun orok. Cing terangkeun sakalian ngarah jelas. Tanya Pak RT bari ngareret ka Jang Panji. Mangga Pak RT. Numawi kieu ngawitana teh. Derekdek Jang Panji nyaritakeun kajadian tadi basa keur lumampah sorangan. Tapi pelebah pengkolan pasarandog jeung hiji makhluk anu harita keur mawa orok. Sareta kadenge sorana ceurik gogoaran mata kuatir. Saterusna eta makhluk teh buru-buru kabur tuluy diudag ku Jang Panji. Anu akhirna hasil ngarbut di orok tina ceklan eta setan. Anu boga niat hayang nyerot getihna. Tah kitu Pak RT kajantenan anu karandapan ku abdi mah. Mung hanjakal abdi teu tiasa sidik kana eta makhluk.
margi kayaan teh poek. Janten tepatos jelas ningali kana wujudna. Mung bae eta makhluk teh ngagaduhan jangjang. Margi kasaksian manehna teh bisa hiber ka Jumantara. Jang Panji nutup sakabeh carita nu tadi karandapan ku dirina. Di barandungan kunu araya didinya kalayan sargep tur daria. Oh, jadi kitu anu karandapan ku Ujang teh. Ceuk Pak RT beri ungut-ungutan. Leres kitu pisan Pak RT. Anu tadi kalaman ku abdi mah. Sakedik oge teu aya anu dikirangan sareng teu aya anu dilangkungan. Tuning saujratna nu kajantenan. Mung bae heran. Nah makhluk naon eta teh? Nya geus tangtu Ujang mah pasti ngerasa heran. Lantaran kakara ayeuna amprok jeung eta makhluk. Beuh aya ku kabina-bina teuing eta setan teh hayo we nyieun kariweuhan di lembur urang. Terus terang kuring masa geus taak ieu teh. Timimiti aya kajadian maot najang Iep. Ditumbu ku maot najang Ajat urang babakan. Ditumbu deui ku maot najang Uyeh. Ayeuna geus der deui eta setan teh maling orok jang Ojay. Beuh nya kudu kumaha ari geus kieu. Pasoalan anu keur disanghareupan ku urang teh tuning berat sarta can aya jalan kaluarna. Eta siluman teh kawas anu ngahajakeun. Tuluy ngagalaksak neangan mangsa di lembur urang. Ceuk Pak RT katara bangun anu bingung kitu deui anu sejenna sarua bingungna. Nya kudu kumaha atunya carana numpes eta setan. Lantaran urang can manggih jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun eta pasoalan. Moal henteu isu katawa pageto mah pasti bakal tambah deui korban. Tembal Oding rumenghap narik napas panjang bangun berat. Hatur punten Pak RT. Kitu deui Mang Oding. Tiasa pami abdi tumaros. Nyapok jang rek nanya naon? Nu mawi kieu Pak RT. Terus terang abdi teh ngaraos heran. Anu salaresna nah aya kajantenan naon di lembur teh. Cobi atuh sadayana carioskeun ka abdi supados teu panasaran. Tadi Pak RT nyaurkeun aya siluman anu nuju ngagalaksak di lembur urang. Nah siluman naon anu dimaksad teh Pak RT? Cobi atuh abdi pasihan terang. Tanya Jang Panji bari neuteup ka Pak RT hatena kebeku rasa heran. Kieu Ujang anu salaresna mah kayaan di lembur urang teh. Derek-dek Pak RT nyaritakeun sakabeh kajadian di lemburna. Samalah sangkan jelas lalakona anu 10 tahun katukang oge dicaritakeun deui. Sakabehna ditumbu ku nyaritakeun kajadian-kajadian anu anyar tumiba. Timimiti maotna si Iep, si Ajat jeung si Uyeh anu waktuna acan lila kaliwat. Ditumbu deui ku kajadian ayeuna anu tumiba ka orokna Titin, anu tadi dipaling ku siluman anu geus biasa sok nyerot getih jalma. Ngadenge lalakon sarupa kitu puguh bae atuh Jang Panji ngajenghok kaget anu lain di kieuna. Lantaran kakara ayeuna ngadenge kajadian anu kawas kitu. Euleuh naha laras eta teh Pak RT? Tanya Jang Panji bari jeung olohok mata simeuteun. Ari Ujang, piraku atuh Bapak ngabohong. Walon Pak RT bari neuteup. Sanes kitu Bapak. Mung bae abdi teh punten asa kirang percanten kanu nembe dicarioskeun teh. Margi abdi asa nembe ayeuna pisan ngadangu lalakon anu sapertos kieu mah. Ceuk Jang Panji bari gogodeg da puguh bakat ku heran. Ujang, ari ku saliwat mah tangtu kitu. Sadarea oge moal aya anu percaya lamun teu ngalaman mah. Tapi da memang kitu ayana. Sok bae lamun Ujang teu percaya, tanyakeun wae ka nulian. Bener Ujang. Caritaan Pak RT teh puguh oge di lembur urang teh. Keur aya siluman anu sok nyerot getih jelema. Sarta manehna tuluy ngulayaban ngagalaksak neangan mangsa. Apan can lila pagawe Bapak oge si Uyeh geus jadi korban. Ditambah ku dong bahiji paeh diserot getihna. Ceuk Sarkum nambahan keterangan sangkan Jang Panji teu ngarasa cangcaya. Oh, janten leresnya eta teh Bapak. Nya bener kitu. Nah siluman naon anu ayeuna nuju ngagalaksak di lembur teh? Tanya Jang Panji beuki panasaran hayang nyaho anu sabenerna. Siluman kelong bodas Ujang nurutkeun keterangan tibah Ukim mah. Tamanehna ngawujud jadi saurang awewe anu matuh di lembur ieu. Kumaha maksudna Pak RT?
Siluman kelong teh ngawujud janten saurang awewe. Pamikitu mah awewe kajajaden manehna teh. Tanya Jang Panji bari neuteup ka Pak RT. Sedengkeun hate beuki panasaran. Hayang meunang keterangan anu leuwih lengkap. Tah bener kitu awewe kajajaden. Tapi duka teuing saha-sahana. Lantaran kubah Ukim can katoong. Nah ngawujud saha manehna teh. Da anu ngaran awewe mah tang tuloba di lembur mah. Tapi hanjakal teu bisa mastikeun saha-sahana. Ari sabab ceuk bah Ukim hese pisan pikeun ngabuktikeunna. Da moal hade ari nuding teu pupugu mah tang tukalamatak pipaseaeun cara anu enggeus-enggeus. Oh janten kitu. Ceuk Jang Panji sakedapan ngahuleng mikiran eta pasoalan. Bapak teh hayang nanya Ujang. Ari Ujang nah geuning dugi ka lembur teh meuni wengi-wengi teuing. Nah jam sabaraha ti ditu? Tanya Pak RT bari neuteup. Nya Ujang, nah jam sabaraha hidup teh ini ti Banten? Ceuk Sarkum milu nimbrung. Nya angka ti ditu mah sabadana tepan subuh abdi teh. Margi perjalanan anu disorang teh tebih. Tas sajabi ti kitu oplet anu ditumpakan ku abdi ngadon mogok di setengahing perjalanan. Janten wayahna kedah kersangantosan duwi ka oplet rengse di dangdosan. Anu akhirna tengah wengi abdi nembe anjau ka lembur. Tah kitu Bapak? Walon Jang Panji nerangkeun lalampahan poe tadi sajigna indi ti pasantren. Oh kitu jadi keur malalampahan jauh. Ditambah oplet mogok di jalan. Tapi teu nanaon da ayeuna mah hidep geus nepi ka dieu. Sarta urang geus bisa ngariung deui sakulawarga. Sumuhun abdi teh bingah Bapak. Margi ayeuna tos dugi ka lembur. Sarta urang tiasa ngariung sapertos kapungkur. Kumaha rikayaan pun biang. Nah anjeunna damang Bapak? Tanya Jang Panji nanyakeun anu jadi indungna. Hate geus teu kuat bakat kusono hayang geura amprok jeung Nyi Sarah katut ambu uneh ninina. Nyari katingalina mah cager. Walon Sarkum pondok. Ujang, indung hidup mah cager dina waktu ayeuna mah. Ngan bae nini hidup ambu uneh. We kamari teh kakaramulang ti rumah sakit. Samalah apan ku emang di papageun oge ka ditu. Oding mere keterangan ngeunaan Nyi Sarah jeung ambu uneh ninina. Nah teu damang naon mang nini teh? Ya eta eungap panyakitna mah nini hidup teh. Tapi da ayeuna mah geus mending. Komo geura lamun geus nyaho Ujang datang mah pasti bakal langsung cager. Samalah bakal bungaheun. Kitu deui indung hidup Nyi Sarah. Pasti bunga sabab hidup teh geus lila di dagoan. Cenah mah geus sono pisan ka Ujang teh hayang geura tepung. Kan tenan abdi oge sami tos sono kapun biang kali ka manini. Samalih ayeuna oge abdi teh bade teras ngabujeng ka ditu. Ya lamun kitu mah hayu atuh ayeuna ku mang dijajabkeun. Ceuk Oding. Ngadenge kitu Sarkum gancang nempas. Ulah waka ayeuna hadena mah Jang. Sabab kayaan teh peuting keneh. Sigana indung jeung nini hidup oge can nyaring oyak kieu mah. Sajabati kitu hidup teh tang tu capek keneh. Hadena mah geus bae leuruh heula di dieu jeung Bapak. Apan Bapak oge sono keneh kitu deui manini jeung Titin bibi hidup. Jadi geus bae isukan nepungan Nyi Sarah mah. Jeung deui teh kudu dijajabkeun ku maneh Oding. Nanaonan ai maneh mah kudu hayang ngajajabkeun. Da anak kuring oge si Ujang tang tu apaleun keneh jalan ka imahna. Ya teu nanaon kitu oge Sarkum. Da teu matak jadi pasoalan pikeun kuring mah. Maneh mah meuni kawas anu ulah kuring rek datang ka imah Nyi Sarah teh. Kudaon euy. Lain ulah Oding. Tapi karunya ka Nyi Sarah anu tang tu sare keneh wayah kieu mah. Geus bae sukan dianteur ku kuring si Ujang mah. Maksudna rek dianteur ka imah Nyi Sarah? Nah teu sieun kitu ku Nyi Sawitri. Tanya Oding bari melong ka Sarkum. Ditanya kitu sajongjongan Sarkum ngahuleng. Ras inget ka bojona anu tangtu moal ngidinan. Anu tangtu moal ngidinan lamun manehna unggah ka imah Nyi Sarah popotongana. Sanajan naon bae alesana. Samalah apan harita oge manehna teh keur teu akur jeung Nyi Sawitri. Da tadi beurang parasea. Nah kalau ngahuleng euy. Tanya Oding bari seuri. Ari Sarkum teu ngawalon terus jempe. Keur kitu pok manah ngomong ditujukeun ka Jang Panji incuna. Bener Ujang incun ini mending oge isukan nepungan indung hidup mah.
Ayeuna mah geus luruh heula di dieu. Jeung deui bener ini teh sono keneh kahidap. Sarta nini hayang ngadenge kana sakabeh pangalaman anu karandapan ku Ujang. Salila nyar ilmu di pasantren. Ceuk maana bari neuteup ka incuna. Sumuhun mangga atuh nini pami kitu mah. Walon jang Panji nya tujuan kana kahayang maanah ninina. Tah kulantaran urusan geus rengse sarta orok geus salamet teu kurang nanaon. Nya ayeuna mah atuh kuring rek amitan lantaran wanci nyapi. Alatan Mang Sami Mitra. Jag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.